Abdi unggal poe kawenangan jentul di sisi laut teuing kunaon nama. Abdi teu betah hirup di dieu hoyongna ka laut wae ngan cek abah teu kedah. Geus ti bejaan ulah ka laut cek emak oge ulah ka laut lamun ti lelep angke kumaha angke. Abdi mah ulin resepna teh ka laut ulah di bejaan ka abah jeung emak lamun aya jelema nu ambek sok gorowok ka laut we. Lamun kitu mah tangtu abdi laksanakeun hirup di dieu mah da ngeunah jelemana barager nuhun dawegana. Kumaha ieu cara mukana euy eueuh nu nulungan abdi geuning kerang layangan. Geus dicobian ngan teu tiasa jadi budak baget hese oge maha asa aya nu gorowok dasar bedego. Abdi mah ulin resepna teh ka laut pangbejakeun atuh ka abah jeung emak kusabab lamun tos ambek sok ngagorowok ka laut we maneh eta tangtu abdi laksanakeun. Abdi mah ulin resepna ka laut pangbejakeun atuh ka abah jeung emak kusabab lamun tos ambek sok ngagorowok ka laut we maneh di hotel. Sampurasun, Asta Abdi Grace. Hatur nuhunnya buat yang udah nonton, yang udah like, yang udah subscribe. Kalau yang belum, boleh dong di like atau komen apa aja, boleh kritik, boleh saran. Sama jangan lupa di subscribe ya. Ya udah segitu dulu aja ya. Ayo atuh orang jajan cilok aci dicolok, cireng aci digoreng, eta mah kabeuki abdi beuki pisan eta tukang batagor geroan